Menikarunya ini ngisi emak teh. Isuk-isuk barang gawe nanti kaya angges-angges nyanyese yang ngembahan piring can yang meureun teh can nyanyi serta tega ini hari kieu teh. Mak, minta duit, Mak. Duit kan emak teh tegawe atuh. Atuh mah yang jajan. Nganjuk gue nganjuk ke laweng can dibayar kumaha. Nu bener kamari ge can dibayar-bayar era. Geus bener kumaha can dibayar. Atuh Tuliskeun we heula kitu ka warungna. nya. Ya, Jug. Nek ka mana dia? Dek ulin, dek jajan. Lah juga nu boga wae duit. Di tengah anjuk ku si mana ge. Geus we pangbalikeun heula ieu. Naon teh? Tarigu nu biru. Heeh. Tinggal gue dua. Muruhan ge tara atuh. Sok-sok lah buru pangbalikeun. Mana atuh duitna buru? Ya, Entah boga pemajikan gara meh ngurus. kehe dapal naon maneh kudu kitu. Ye, Bang. Naon ya mana ya manu biasa tuh. Nu biru. Eueuh, Mang, nu biru mang si papai ku urang ka warung aya na ge nu bodas. Aya ieu mana nu biru. Eueuh, bodas kabeh tadi gua mah nu biru ah. Heuh bae tuh. Aya naon ieu? Ieu mah nu abi. Ini hidang mah sorangan atuh diburuhan ah. Kehe nyaho jang udud eta teh nya. Koplok. Aya nama orang yang polos sibat doang lah. Har, juga nama senal lagi kamana sih bedonya. Ini mah tempat biasa beren susulan we lah. Karunya kasih bapak nyese sorangan, umbah wadah sorangan, nyangu ke sorangan. Aiteun watir, aiteun kumaha, aduh ninggalin teh. Tuh, pan bener cek urang ge si berdua aya di ditu. Dan semua jauh. Mau ke mana-mana jelema eta mah. Tuh. Mana teangan ku urang ka PS eueuh. Ka kandang hayam eueuh. Ka kandang sapi eueuh. Itu teh di dieu gerak rek maok sia nya. Ka urang teh suujon wae maneh mah. Diuk. Kunaon, Dul? Kenapa, Dul? Kenapa, sahabat? Cerita kepadaku. Iya cicing bapak orang karunya ya kesorangan dia pokoknya anu tadi aku dulu dipigawe ku pasangan lah gitunya ku seorang ibu sagadi digawe ku bapak orang sorangan. Wah cocok Dul, cocok emang asli cocok. sarua we si emang ge Dul harunya orang kasih emak teh tiap penting eueuh ngeukepan nu pangusahakeun segala ku sorangan nyakolakeun urang ku sorangan geus cocok iman lu cocok Geus apa niat maneh mah embung moal lah teh hayang boga indung dikasih emak ge adi lanceuk urang di maneh aduh komo teh hayang urang jadi baturan oge lieur komo boga ade siga maneh pusing sugan we jadi adi lanceuk mah atuh urang teh akur ya aing mah ge baturan jeung maneh teh pada awal deui batur di dieu teh ya bung aing mah atuh bae ayo lah ayo Dul bung urang jodohkeun bung samana atuh anjir aya jauh euy ada lampu di atasku. Aku punya Edi teman-teman. Apa Edinya? Tong hilap atuh barudak. Subrek heula. Oke. Kita lihat Edi aku itu apa? Jauh euy. Anjing. Goblok jauh teh ka bawah sugan teh jauh. Bro. Oh, iya sendal tinggalin. Dol, keura atuh. Naon atuh Urang rek minta tulung tulung naon? Ka bapak maneh, kan bapak maneh sok meunarkeun imah.
Itu karunya si emak kenteng bocor. Minta tolong Ku atuh. si emang tuh si kibok. Si emak mah kudu buruhan wae ngajakan di inu urang sorangan ge anger. Kudu buruhan wae tuh. Ge kurang bejakeun ka bapak urang. Tapi kade ye kenteng hungkul Kenteng. kurang bejakeun ke Maok dulu. Geus atuh dulu tong ngamuk-ngamukan wae dulu. Aduh nunturkeun wae urang rek balik. Kare atuh bejakeun nya engke. Kas Bejakeun bapak. naon? Nah itu kenteng bangunekeun. Nya dul kade dul. Dul kade ih. Nah, ini dia teman-teman edinya. Kita ambil aja ke bawah. Bilang ke si mbaknya, bocor teman-teman. Oke? Mak, itu kenteng bocor geranu deket kamar bedil ih. Oh kucing merenya. Atuh benerkeun ka saha atuh mah? Kasaha tuh damat teu boga duit atuh. Si emang atuh si emang kibok nih. Kan apal sorangan mah si emang kudu aya duit wae. Atuh kumaha atuh? Heuh mah geliir atuh kumaha nya. Kayak malah neangan atuh sugan boga duit urang benerkeun. Oh atuh, nyangus atuh arek ulin deui ah. Heeh sok. Dul. Jang badil. Bedul tuh Pak. Nah, da bieu teh aya euwih yang sakedap leos deui duka ka mana jang badil. Tos wartos acan ka Bapak. Partos naon? Hari teh abi teh miwarang si bedul. Pangwartosin ka Bapak. Itu kenteng di bumi si emak bocor. Wah, tuh kasih emang we atuh kan aya si kibok adina. Si emang mah kudu diburuhan wae Pak. Bapak memeureun atuh ieu ka satu Pak. Nyalah gampang tenang lah karunya kitu mah. Kewe atuh bapak ka ditu nya yang bedil. Bade lohor heula nya. Nuhun atuh. Nya. Nya bedil ge bade ieu neangan si bedul. Ya, siapa tuh? Bapak ka ditu. Nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akang. Cek. Naon Kang? Iya cenah cek tadi sahur jang bedil cenah anu bocor sahur teh cek. Abi kesendak copek ya. San eta akang nu bocor. Oh naon atuh? Kenteng kan. Panawit teh naon. Gampang atuh cek kenteng mah cek. Abi mah tong borok kenteng kamari wae ngabeton biasa. Mana paling mana atuh? Coba gitu ayo belakang yuk. Pada ngalaraskeun akang. Ayo ku abi laraskeun tenang abi mah tuh kenteng mah cek mah. Ya, Kang, iya Kang. Oh iya cek, gampil atuh siap. Iya tuh udah pameng pilih kewe atuh cek, pilih men. Aduh si Akang nih perhatian. Biasa lagi kulama kami mah. Ayo bocor orang laraskeun lah. Nuhun atuh, hati-hati Kang. Siap aja. Sarung. Terus beres cek Nah, tuh orang ngopi-ngopi ayo. Nih aja mah repot kan. Iya, saya orang ngopi heula. Siap atuh pokona mah ceu moal bocor deui. Pokona mah aman sadayana aya naon mah tong sungkan-sungkan. Nuhun pisan, ya. Sami-sami. Hareudang kieu ya teh. Karoko heula we mah. Kopina. Cene. Ya. Kenal mana? Ya bapak orang tuh dia mah Itu jeung mah urang cocoknya. tuh Jadi dia lanjut teh mah euy. bukan teh kemana bapak orang tuh Cek, alhamdulillah katang hatur nuhun pisan cek. Sami-sami Kang. Sanes teu betah sanes kirang sono ieu teh da teka raos teh asar deui abi bade asarna cek. Nuhun atuh mangga atur nuhun pisan Kang. Sami-sami cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Iya yang bapak teh obrolin ya iya mah penting atuh yang meureun bapak ge ngarti ujang teh bakal narima atau henteu dan bapak geus mikiran cigana rek boga pamajikan deui jang indung masih badia tuh pak geus teu aya deui awewe pak tuh mana si badia entong untung gitu tinggal atuh karunya coba dia diurus ku makna hungkul nu pangusahakeun pan layeut ujang teh apa yang si dia teh atuh kemah bisa ini sekolah bareng nya jeung bapak ge meh aya semangat yang gawe deui yang ngurus ujang jeung si dia nya ge layeut da heueup mung kudu dilanceuk mah pak atuh tong kitu geus satu barina ge bapak mah geuning hayang kawin deui sagala pak geus bae abi mah cukup ku bapak we hungkul asa bapak entong tong ka mana si dia ka mana ujang entong pokona mah entong mahanya ada emak nonton lagi ke percintaan kieu sinetron ada kemain ngekepan ada ayo nu pangusahakeun kemah boga bapak apal naon boga apa anyar atuh Fadil mah ada kieu ada tinggali geus minta